Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Syifa Yudanti ti kelas 10 PS 3. Dina video ieu abdi bakal ngawawancara pun bibi ngeunaan COVID-19 kanu sakola. Pertanyaan kahiji, naon pendemelan bibi ayeuna teh? Padamelan bibi ayeuna nyaeta ngawulang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nu kadua, naon dampak ayeuna COVID-19 ieu teh? Dampakna seueur pisan kanggo kahirupan sehari-hari, dimulai di sektor ekonomi, sektor pendidikan, sosial budaya, sareng sektor nu sanesna. Nu katilu, naon kaitanana jeung sakola? Kaitanna mung pamarentah nyanda kabijakan ngaliburkeun sakola atau napi kampus janten murid atau mahasiswa ayeuna teh belajarna via daring. Kumaha saur bibi ngeunaan barudak nu sok balolos daring? Anu sok balolos nya teu kenging ditiru lah. Barudak teh atos lirean di sakola maknya daring oge kedah barolos gitu. Tatap muka oge seueur anu teu ngartos atau komo deui daring janten teu kenging bolos. Kumaha sikap bibi ngeunaan ayana pembelajaran daring ieu teh? Pembelajaran daring aya kelebihan sareng kelemahanna. Nya kelebihan mung tiasa dilakukeun di bumi, sareng kekuranganna nyaeta murid teh seueur anu teu ngartos, seueur anu bolos, teras seueur anu ngan saukur muncul hungkul, nyimak mah henteu kan, nya aya nu nyimak aya nu henteu kitu tah. Naon harapan bibi sebagai guru kapayuna namun daring ieu diperpanjang ku pemerintah? Mung pengawasan dari orang tua supados si siswa sareng siswi ieu teh ngikuti daring dengan efektif sareng efisien, janten teu bolos lah si siswa sareng siswi teh kedah gaduh kaemutan nyalira gitu. Lamun teu daring bade ngartos kumaha. Muhun ya bibi. Muhun. Sakitu wae ti video abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi